Mendekatlah sayang. Punten Nabi teh aktif sebenarnya mah ceramah di luar teh. Lamun dihareupeun istri, jujur separuh jiwaku hilang. Eleh gitu. Daramang kene ya teh. Cantono. Kumargi dina ieu waktos teh malam anu paling istimewa. Saparantosna kamari ngayakeun akad tikah. Mudah-mudahan panganten baru anu rek ngeureuyeun kana rumah tangga kalayan ku Allah dibengket pageuh aya dina rahmat kalih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna salam ta'zim kahormatan disanggakeun ka para aparatur kepemerintahan setempat. Mugia aranjeuna ngokolotan ieu daerah cing dijantenkeun amal ibadah. Amin. Kasepuhan sadayana, para ulama, para ajengan, para ustad wal ustazah sadayana mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana. Amin. Dibarokahkeun rezekina. Amin. Ditambih-tambih istiqomahna. Amin. Ditambih-tambih. Amin. Ditambih-tambih istrina. Lalaki setuju? Istri tak penyakitna teh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Simkuring moal seueur teuing anu bade didugikeun. Daya mah disebut nage mubalik temak, terang teu. Panyelang. Keun we teu sawios ridho teu. Lamun teu ridho ibu naik ka dieu. Nya di dia we urang ngadu muncang. Sabaraha hiji ya? 3. Bahasa kolot dina anu rumah tangga disebut laki. Naon laki? Coba kersana ajengan ulah, kersana ajengan rahmat. Bahwa laki teh artina naon panggih. Kok hese. Laki teh artina naon rabi teh kabagi 3. Kabagi sabaraha heje. Tah kitu menta beasiswa teh, menta jatah beta beasiswa sabaraha heje. Bener, semangat. Hiji laki teh bimakna Rabbi. Rabbi didinya adalah Rabbul Amwal. Naon? Nungurus kana harta. Jadi urang lamun geus nikah bakal aya nungurus kana harta. Anu ngurus kana bumi, anu ngurus kana keluarga, nyaeta bojo urang. Kitu ge mun aya hartana. Eueuh mah jojodog we kekepan. Setuju? Keun we ari tina emas mah jojodogna. Heje bakal dipanggihkeun jeung Rabb secara umum adalah anu ngurus kana harta, nu ngurus ka kulawarga, nu ngurus sakabeh nu aya di bumi. Tina rumah tangga teh bakal dipanggihkeun jeung eta. 2, bakal panggih jeung dana laki Rabi'. Rabbi itu bimakna umpamana lamun istilah urang Arab ngahartikeun kana bulan kesuburan adalah disebut bulan Rabi'. Kersana Sayyidil Anbiya wa Imamil Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lahirna dina bulan naon? Rabiul. Bulan Rabi itu merupakan bulan kesuburan,
bulan yang mana terdapat dilahirkannya sebagai Sayyidil Anbiya Nabi besar Muhammad. Maka maksudna kumaha? Tina nikah bakal panggih jeung kasobo. Bantuan atuh. Nah, aya bojo abi nu panggelisna. Nemean abdi ceramah aya bojo. Jadi rada era. Lantaran lamun bojo mah bugah subuh teh pangpayo geus kutrakot bari mau sholat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Sarang tanhalu bihil wa tanfariju wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu biraqaibu. Hatur nuhun mang, kayaknya sabatang sewang. Itu nu pertama. Bojo mah geus kitu, bapakna subuh di tempat teh masih kene kerek, bapakna hudang subuh tuh apal etar subuh lain lohor. Bari ngincig kacai aya carogena kitu. Amak heula tapi nit kacai aya. Aya. Maksimal di dieu mah. Mana tadi murang kali cep anu tadi ceramah di dia mantap. Punten abdi teh kieu-kieu ge osok penyuluh di mahasiswa Unpad. Itu generasi muda seperti itu. Jangan sampai kita kalah dengan dakwahnya orang-orang non muslim. Itu mesti mempunyai miniatur tentang dakwah, diatur sedemikian mungkin, difasilitas supaya berkembang anak muda dan mudi yang mempunyai generasi yang hebat. Amin. Teruskan itu moal. Untuk nek balik deui atau di kolor deui. Rada isin nabi painun bojo teh aduh. Gitu. Yang kedua, ketika lamun bojo, urang mah bojo geus hudang tadi teh di tempo teh bojo teh keur mau sholawat. Nu neme nu kadua bojo teh keur maca tasbih. Subhanallah. Wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di tempo teh dibukakeun ka kamar masih kene kerek sarogena. Ibu sok ngamek tara. Najong seeng teu. Mepeskeun gayung teu. Jangan. Itu adalah suamimu. Mendekatlah sayang. Punten Nabi teh aktif sebenarnya mah ceramah di luar teh. Lamun di hareupeun istri, jujur separuh jiwaku hilang. Eleh gitu. Dina waktu sarita caketan caroge ibu teh lamun keur kerek kitu teh waktu subuh keur masih kene sare caketan mun bantalna dua canak hiji caketan cepil anu pelebah katuhuna harewoskeun bapak mamah marido bisi bapak bereti payun dibingbing ku mamah la ilaha illallah sok ridho mamah mah la ilaha illallah sok lepaskeun bapana
Lamun hese kene Allah 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 hudang harita kene ge. Erek dicobaan moal. Cobaan gerak ngantong di bebeja cek di dia. Kayak ngontrog. Paham ya? Paham? Kedua, dari nikah tersebut Allah akan mempertemukan dengan kekayaan, kesuburan, kemakmuran. Ayat jaminanana. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli. Nu tadina iyakunu fuqara'a lamun mah manehanana fuqara'a fakir teu boga senok bengkok-bengkok acan. Yughnihimullah min fadli. Allah akan mengkayakan orang tersebut min fadlihi dari nugraha Allah subhanahu wa ta'ala. Nukatilu bakal dipanggihkan jeung lati Rabbi jeung naon jeung pangeran. Jadi tina nikah eta bakal mentaskeun kana karidhoan Allah. Tina nikah eta bakal ngagapai tempat maqamah mahmuda, kedudukan kasta tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatil ma'wa. Untuk ayat yang bertalian dari ayat yang bertalian dengan pembahasan barusan, marilah kita dengarkan lantunan ayat Al-Qur'an insyaallah bade didugikeun ku keresakna Al Ustad Yaksan Fauzan. Sagala rupi kahormatan disanggakeun ka anjeunna. Ieu mah urang ngalap berkah we. Samenit 2 menit mah rupina kusim kuring disanggakeun, dihaturkeun hatur nuhun tina waktosna. Panginten sebagai tabarruk ku diaoskeun ayat Al-Qur'an tadi mah istrina ieu mah caro. Mudah-mudahan cing aya kabarokahan kanggo urang sadayana. Wabillahi hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nisa ayat pertama.